alamin. Para hadirin rahimakumullah, intina orang ngangkat nati bumi masing-masing, ngangkat kedua dampal panangan atuh. Jawab atuh bantuan atuh bermangan dek. Ngangkat kedua dampal panang, ngalengkahkeun dua dampal sampai teu aya sanes di bumi teh tadi cek pangarsa ajengan hiji kudu ikhlas heula. Namanya hasil maksud. Sejak takdim wa takrim karena memperingati Isra Mi'raj da Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus digambarkeun di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dugikeun ka Sidratul Muntaha. Intina hasilna salat anu 5 waktu. Masya Allah. Ieu salat 5 waktu para hadirin rahimakumullah kalintang istimewa dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Nabi melalui Isra Mi'raj. Leres? Berarti itu spesial. Ya, Rasul ibadah, kapalana ibadah. Eta salat anu 5 waktu mandakna urang wayahna sebagai umat muslim mau tidak mau hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ngawajibkeun ka urang sebagai umat Kanjeng Rasul salat 5 waktu. Kaayaan sibuk, kaayaan gering, kabeh pokona mah teu aya udurna. Mada ma'akliha salagi aya keneh akalna dina dirina etas wajib salat 5 waktu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hasilna Isra Mi'raj teh salat 5 waktu. 10 menit. 10 menit berarti 20. Ya Allah, ya Rabbi. Para hadirin rahimakumullah si abut teu. Ini seutik. Kepunten ngaran asli mah Saiful Bahri, kumpul guru geus ganti kunaon ka mah eta di abut-abut. Heuh bingung, guru aya guru abdi oge kunaon make ngaran abut, kurang keren. Cing atuh C. Oh, ya Tony, abut ini abdi oge. Ditelaah ditelusuri ku abdi kunaon kan ngaran abut ditanyakeun ka ibu abdi almarhum. Pan maneh mah ajuruna ribut, bahkan di kebon-kebon acan makan geus karangan si abut. Oh, ya Rabbi. Tapi walaupun ngaran abut asalkan orangnya imut. Amin ya Allah ya Rabbal. Tos kembali deui. Kana lain ohnya. Telepon ayeuna sadaya penting nya pangaresep ajengan sudah kene nyata alumni nya urang dorong-dorongkeun we para hadirin rahimakumullah nya dan kumargi pan hari ayeuna mah jadi cek bahasa nama ka acara naik kuda ka guru-guru ieu acara ulah lila-lila sabab teuteun geus guru-guru kan cek budak teh bari lempang joget kubasi gitu joget kubasi gitu nya pokoknya mah ayeuna mah lah urang uruskeun ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Siap. Alhamdulillah siap-siap nah. Simkuring pelabah di arek kepala. Kumargi biasana urang lamun tos bepergian sok ditaroskeun urang oleh simkuring oleh. Mudah-mudahan katampi ku para hadirin sadayana wabil khusus ku para saudara-saudaraku yang dirahmati yang rahimahum. Punten mudah-mudahan katampi ieu oleh-oleh nya. Urpan kadang-kadang urang teh balik jauh sok ditanyakeun gogorowan teh nyata oleh lamun biasana di acara Isra Mi'raj Maulid Nabi nyata biasana jomet ku basi alhamdulillah teuing ngaji ngobrolnya. Tah ieu nama kieu. Para hadirin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan ieu bekal simkuring luncat ari acara Isra Mi'raj tapi kunaon ngertelakeun anu saja. Kumaji tos kumplit sadayana ku mangarsa ajengan. Encan mungkin di pondok. Tos kitu urang tadi kedah ikhlas niatna punten para hadirin rahimakumullah di mana urang bade angkat-angkatan terutama wabil khususna kana pangaosan kudu lisan urang teh ngucapkeun Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allahnya Bismillahirrahmanirrahim teh pada malan sadi dinten tapi kunaon urang teh sok poho
karena eta ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Sabab kapungkur ilmu simkuring tahun 86 berdiri na pondok pesantren Adwadiyatul Munajat. Dugikeun ayeuna tahun 2022. Rupina ampir ieu yuswa teh perhadiran rahimahullah nyaeta tos kirang langkung 28 tahun. Simkuring mondok di dia dalami alhamdulillah harusan dinikmat kirang langkung 7 tahun ngan simkuring mah santina santri kalong. Santri kalong hari kalong ketika di masawan aya ningali geurang molor gitu ya. Tapi alhamdulillah hari kalong mah teu bau kalong. Dijamin. Bahkan tadi ada soalnya. Ya. Sabab sahur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kullu amrin di balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Au aktor au asdam. Tafsir tarisawuf nakadinya. Ya. Setiap saban-saban perkara anu dibilang-bilang hadir cek agama baik eta perkara teh teu dimimitian kulapan bismillah bahwa abtar. Mangka eta lin ibarat nya ai abtar teh tafsirna ai aktor au asdam. Lin ibarat sato buntung-buntutna atanapi sato buntung sukuna atanapi lin ibarat sato bulu penyakit abdar teh aya nafsirah. Jadi berarti kira-kira Pak urang cokot garis besarna lamun setiap perkara di bidang-bidang hade cek agama baik urang teh maca bismillah ya teh pokoke saudara. Tah maka eta perkara teh lin ibaratna berarti kurang faedah. Ayeuna contohna kurang punten gaduh doma buat sesuatu waktu ini. Itu doma gerut. Lain doma abut. Tuh jadi kalau meninggal ngan ayeuna kurang tingali sukuhna atanapi buntutna untung kira-kira hargana mahal tah supaya mahal eta doma yuk urang mimitian belapan bismillahirrahmanirrahim kan kamulangan kudu tadi ya kumaha tuh bismillahil awalu wal akhiru agama teh sakeun para hadirin rahimakumullah ya tina sapalina khususiyatna eta bismillahirrahmanirrahim. Sanes itu paling utama itu ngalir tidak ada isi dia. Ya. Ini rada gila. Bismillah. Kan konek-konekin Bang. Para hadirin rahimakumullah. Saudaraku. Gitu aku berdua, ada CS ampun. Saudaraku, ya, tina kitab Safinatun Najah, wa min khawasiha, tina sapalina khususiyat maca bismillahirrahmanirrahim. Urang bade angkat maca bismillah, bade tuang maca bade ngaleut maca Baca bismillahirrahmanirrahim. Idza talahassasun min naumin ihda wa isrina maratan. Saha-saha jalma ngawaskeun bismillah sateu acan bobo. Baraha 20 hiji wa kosokna urang euy. Tah ieu oleh-olehna. Ayeuna iman lamun rek bobo sok maca bismillah 20 hiji wa tah eta ngaranna ilmu manfaat. Amin. 20 hiji bari Bismillahirrahmanirrahim biasa aya aksi sing ingat naon eta bapak biasa maca bismillah baik maca bismillah oleh-oleh ieu teh oleh-oleh dina Isromi Mi'raj tadi si Amr ngomongkeun ya bakal kumaha tina sapeuleuna 20 hiji wangsulan teh nya teh kenging langkung teh kenging kira abdolna teu mira 20 hiji wang surat ku jaga cekap ya 20 hiji wang surat amanu tilkal lailati minasyaiton maka bakal diamankeun dina eta penting jami anu maca bismillah 20 hiji wang surat minasyaiton
Masih. Oh. Jangan serius. Mangga bakal diamankeun dina eta penting dina syaitan, dina setan. Maka cekolot di mana lamun ulah sadeupna. Jadi lamun urang teh sarek teh ulah langsung brut. Wah, ini pakai ngomong saudaraku. Kudu maca habis. Bila 20 jiwa surat mangka bakal diselamatkeun dina panggoda setan. Kadang-kadang urang lamun sore sok budak-budak ya. Sok budak-budak hubungan aneh eta teh budak-budak teh ka urang. Da atuh moal ka atuh da urang ngimpi naon. Kadang-kadang urang ngimpi waduh. Hanapun kasur, ya ini nggak dibuka kan? Terus dari mana gimana lain kasur kompor? Terus gimana? Ya Allah ya Allah, ya Rabbi. Wa amanu, tuluy bakal diamankeun. Beresan terus kan gitu ya? Ya. Aduh ya Allah ya Rabbi biasa sok kasabah kita sok yang biasa kan ini kan abdi teh yang klien biasa klien ya biasa sok kasabah. Ada cenanya mau ustaz teh keur konektor ada ide udah sok kasabah ya. Gitu. Wa hamanu tuluy bakal diamankeun. Ya. Gitu baik tubuh minasyirqa imahna dijalmi puten anu maksud dolim air bangsa tegesna anu ka urang arek ngaragal non ngarago ya Allah arek ngaroga halak kana diri urang kana harta banda urang maka bakal diamankeun kusabab urang maca bes serius dari amalkun gitu. Amalkun lah, baca bismillah 20 hiji. Ya. Para hadirin, saudaraku. Ya. Tuluy deui ieu ayeuna ieu. Ya. Wa amanu min mautil fats, min mautil fats. Jeung bakal diamankeun tina maut kafir. Dede maut kaget, kumaha maut kaget seperti aya musibah kaburu-kaburuan terus seperti urang kabawa titul eta maut kaget maka urang bakal diraksa lamun urang ngaoskeun bismillah 20 hiji wangsulan. Wa amanu minal balaya tuluy bakal diamankeun lamun urang ngadawankeun maca bismillah 20 hiji wangsulan minal balaya tina balahi ieu ayeuna keur usum gering keur usum wabah leres tah sok urang dawangkeun maca bismillah 20 hiji sulan wa ghairi dalik jeung rupa-rupa balahi. Para hadirin rahimahumullah saudara. Insyaallah pada diamalkeun kira 20 hiji sulan. Terutama ieu ka tukang dagang ieu punten ka petani teh ya. Di mana orang arek angkatan tadi oge kita maca bis, arek dagang orang maca bis, billah. Bahkan siksa paling nakal mah tamihan lain saala kana bismillah unggul. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka insyaallah eta tukang dagang bakal diberkahkeun ya, gitu rezekina. Lamun ngadawamkeun bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiluan surat. Insyaallah dagangna teh moal timbul hutang jeung nepakan tarang. Karunya tarangna meuni lenang lamun dingang di tarangna teh meuni ka teh herang tuluy lamun tepikeun ka di takot teh disada nomenang. Karunya nya insyaallah lamun ngadawamkeun bismillah tawakkaltu 'ala Allah eta tukang dagang bakal buat hidup loba-lobakeun. Di pantau ngalaya di tengah imah si jabring aya di pinggir si jamrong aya di kolong pamajikan belok turun mentok